kurang teh akuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia nu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku babeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat, "Hai, ulama yang tulis-tulis bae. Ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah nu ibadah. Gawe tulis sebagai murid. Apal ieu nu jara rauh anu henteu saralat. Salat maghrib isya henteu. Aya subuh jam 8. Namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh." Protes malaikat, "Hapus." Cek malaikat, "Gusti teu ridho kula mah. Sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh, apa dia teh saralat jana? Salat ge caco, nya salat inget ka karunggoni, nya salat inget ka si eta. Si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Kan teu bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes? Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho, lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia, "Hei malaikat, sia rek protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jadi kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus, nyana jorek murid aing dianggap paling bagus. Geus jarore kalipudan kudu bagus." Idit si malaikat tadi itu, masya Allah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Wah, rata banget. Tah bantak ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun, ya memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul